kampung lah. Timun cabak, ulang heuleng kalau beton jelema gembleng. Ulang-ulang heleng bekang mending omean bebeb ya. Kan ya? Nah, di oporan gitu bae. Kiparnas poena penting bokesang. Ih, nan ieu beuteung rada ngarepek ieu. Nah, tesakanannya, sekan pes pawak modal. Ih, pais bayawa kitu bae. Ku tadi tas jeung sambel lada teuin. Cocok lain. Ih, tama akang bebeb nyeri beuteung kalah dicocokkeun. Atuh eta mah teh kan nyeri beuteung iku pukal sorangan ieu. Nyanggeus Kang bebeb nek ngising heula. Yang sampur kali itu bisa ngabuset ka di dieu. Halo, dadah. Ih, lagi ngising meniru dadah. Kan ngising kalah kadinya kan itu tuh ngising mah tuh. Nek ngising kaliuk bekang ambeh mirasa ngisingna. Sia teh ira teh modarna, lamun modar meunah heunai. Hanya pamajikan anyar dia nu rada indie hoy teh. Nu gitaris Spanyol tah nyebutna. Wow. Assalamualaikum Abah Tere, ari emak ka mana? Oh, kali itu koruyuk tuh, tadi kan yang mangising. Tuh, itu tuh. Susul naon. Ayeuna kitu nyaran emak. Boga perlu bae setik mah. Perlunan gitu. Aya lamun perlu ngomong bae, kira mun datang abang ngabejakeun. Nek nginjem duit tadi nama. Kan salah kita geus modarnya. Hi, boga Abah Tere gagabah amat. Atuh hirup keneh, Bang. Atau belum tekanan ge abang mah. Hari geus boga salah ongkoh tapi duitna nginjem kana kolot bae. Abah ke nu nyiar duit puluhan tahun. Balik mah Allah teu mere saperek-perek acan ka anak. Lain kunung mere abah mah. Putar bae bisi kangenan salah kiri ya. Atuh duit tameran kolot bae tekanan ge. Atuh tamah ngandung bae ge jelema. Mangising angel amatnya, nyanggas bejakeun bae ke ka emaknya. Ngomong kalau mabur. Nya teh abah meureun teh blok wari. Ih, ieu reungit cok-cokan jebur aing deui. Itu kenan. Dina beugit-beugit nama keur modal ka jelema. Kolot-kolot ngising asal cerit bae. Mana panyangut bangsat doang. Saim suat-sawat ka dieu. Cocok dia doang. Pira ku aya ririwat di berang mah? Oh, dia aku goreng kolot kapoe. Panyahoan deui. Gerak dia aku aing. Haruh, nanyan di udag ge moal ka udag tas si eta. Balik heula ah, ombeh heula. Ari aku nan hekok amat. Dong ben utos di udag bedul bayangan. Iman udag na kalabatan dulu bayangan ya. Di udag-udag nan kitu Di udag-udag kumaha. Nan boga salah naonnya. Emak keur ngising ku adi sawatan. Nyen-nyen masalah bae tekanan hirupna. Hei. Nu ngising ku angel-angel teuing. Jadi tahi meureun, nembuyuk itu dari ruyuk. Nyina entang ngising. Cie, akang kangennya ka bebeb. Majah. Gak dilang matain kana lebayan. Omeh ka ditu. Be, akang marahnya. Padahal ngan ditinggalkeun ngising doang ku bebeb. Lain murah marah gitu akang mah. Ku tadi asin neng ka dieu. Nek naon cenah Kang? Nek nginjem duit eta carita nang ka bebeb. Oh, biasa tama sok kitu bae ieu. Berarti selama rumah tangganya sok kitu bae tanya. Ha, Kang geus teu aneh tama. Beuh. Akang mah hayang motongkeun heuh tulang beheung. Potongkeun kunaon Kang? Gua tadi ge ararangel mah tangising ku disawatan ku salaki si Eneng. Enggak ada minculak heuh teh sia tanya. Terus bebeb beunang disawatna. Cie, akang perhatian amat ka bebeb. Hanggeus mejeh. Gerak ka ditu bebeb gerak ombeh hari itu. Akang nek nyaran minat tulak mata diberi pelajaran teh sia ta. Ha, Kang bere pelajaran ongkoh. Hitung-hitungan bae heula, hiji tambah hiji ge tah mah teu bisaeun. Kan kemata jelema lompat nanya. Tadi mah tuh lompatna tuh karuyuk. Nyanggeus serahkan bayi makan akang. Semangat akang. Dan kemana eta sia ta lompat nanya. Itu gitu. Kemana? Ang nincak ya. Asa biaya-biaya kieu. Aduh. Ai kalau nincak tai deui. Aing. Rada bau-bau nama yo. Tai pemajikan aing ya. Ih, rada boron aing ya. Tai ka diambuan.